Jaya, urang hayang boga pamajikan tapi hese. Maneh hayang pipamajikaneun, maneh kudu ngalaksanakeun tiluang. Hafal teu tiluang? Naon wae Teh Jaya? Anu kahiji maneh teh kudu ngusahakeun pipamajikaneun teh kade nu bener. Nu kaduana ngadoa. Ngadoa teh kade maneh ulah salah ngadoa, menta anu soleha. Anu katilu, tah nu katilu kade, nu katiluna mah eta rarai ngaca sete juga jojodong. Heeh, banget orang teh gorengnya. Nah, hanya Jai, orang jadi bogowe ka hayam. Emang bogohna ka hayam jalu atawa ka hayam danten? Da urang mah kieu-kieu ge normal kene atuh. Nya bogoh ka hayam danten atuh. Emang bogoh ka hayam normal gitu? Yo Jaya, da urang mah kawin teh yang ka awewe salembur. Nah sia hayang ka awewe salembur, hayang ngaramek salakina. Nah, akan ngaramek salakina Jaya. Nya ngambek atuh. Da ayeuna ye nu lengoh di ditu teh, jarang anu lengoh mah aya hiji dua meureun. Cukup we hiji atawa opat secara Islam nama gitu. Da ayeuna mun maneh loba-loba teh kudu keparaban atuh. Sok ayeuna mikir atuh, saeutik mah tah. Puterkeun, lieur ka urang ge. Heeh nya urang salah ngomong.